Kela. Cek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channelnya Simang Kodal Sahabat. Bapak Cicing heula. Gimana kabarnya? Kalah COD ya anda tuh dah. Kumaha kabarna sahabat? Sehat? Mudah-mudahan sarehat. Dimudahkan rezekina, digabiakeun segala rupina, amin ya rabbal alamin. Amin. Iya sateh Abi ti Bupati Uruguay. Jeung sareng Bupati ieu Manokwari Afrika bade podcast, hanya sekedar podcast katanya. Kitu leres. Ngopi heula. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini teh kieu Mang Cim topik artinya. Cenah, kan musim panen gitu nya. Musim panen. Tah, berarti kan meureunan aya nu Bapak-bapak narenen. Panen teh. Jika ya, musim panen gitu ya. Bapak-bapak narenen. Nah musim hujan. Musim hujan di musim panen artinya. Aya teh keur musim hujan alhamdulillah masuk bulan Desember artinya. Desember anu ngageber geuningan gitu kana si hate nurani teh. Musim panen tah. Sok aya ari musim panen man aya tandur, aya ngarambetnya berenang gitu. Ari tandur teh naon Mang Acim? Si Tata mundur. Si aras atuh. Itu teh. Nya tandur, Tata mundur. Dan nempokeun bapak-bapak eta nya rusuh Pan panen. tandur we biasana ge lain bapak-bapak. Ieu mah si Tata nu mundur. Tuluy we tapi ka kabupaten mana eta nya? Kabupaten Afrika nya. Ka ditu mundur. Afrika Manglatan. Naon Manglatan? Tandur ya. Ari panen. Bapak-bapak nenen. Oh, panen udah ya. musim hujan teh. Tah, panen lah gitunya. Ari ngarambet. Ngarambet si anjing kelasari. Sok. Gimana jawab heula? Kan ari tadi mana teh tandur nah. Si Tata mundur cerita. Panen bapak-bapak nenen. Tah ayeuna ari ngarambet. Sok. Sok atuh. Anjing. Ulah dia. Di bareud dagong. Sok rambet naon artina? Itu jango. Pan nyambre dan musim panen. Teh ngaran parena geus bogoh nya ngala pare gitu di sawah gitu. Ulah pare nu batur di ala gitu da eta mah geus aya hancanganna beureunya gitu. Bebas. Lamun arti plesetanna panen mah cek Mang Ocim bapak-bapak nenen cenanya gitu. Tah tandur cenah gitu. Si Tata mundur Mang Ocim gitu. Tah ari ngarambet naon cer kapanggih ngarambet. Naon sok ngarambet. Kalau seri anjing. Ngarambet. Aduh nu saroeh beureun ngarambet nya. Rabet eta mah tuh. Rambet. Ngarambet. Ngora-ngora saroeh. Cing kunaon kan nya kunaon teu ku bangsa pamuda pamudi gitu tah. Si anu Ngarambet teh. Ka sawah teh nya tah tandur bang kitu kan beureunan ari ku parawan mah bujur teh beureunan pas keur nongeng teh kitu keur nancebang teh beureunan Pantes ka tempona. Lain ini aduh. Ya Allah ya Rabbi. Ninggeus eueuh we deuleun. Kan dibekok sekali jengker ning. Ini mah. Tapi tong salah dah. Ibu-ibu
non budak ngora mah ayeuna gengsi lah loba gengsi gitu. Pasti kena bertahan ibu-ibu. Kan teuing tah lamun ibu-ibu geus eueuh nya generasina aya moal kitu cuma Aya opat. obat naon? Opat rupa. Obat betot. Ngurak sih, ngurak. Sawah. Pak, ngurak ka sawah. Dah jadi ngarambet teh naon cuma ucim dia teh. Orang-orang sararoe. Salah we. Oh, rarabet gitu. Rarabet. Penting teh sih Mang Ocim. Ayeuna tandur jeung ngaramet. Penting. Oh, penting deh nya. Si Tata mundur. Ikut nempo bujur sebenarnya dan nu ngarambetna. Kela sahabat teh aya meuli heula. Kembali lagi tadi mah aya ieu nanti nu meuli gitu. Sok ah. Sok makan nyengir. Ulah ada. Ya lah ya nah setikna Mang Ocim. Bari Mang Ocim bari setik. Majuan. Si Tata mundur, tandur. Terus kumaha carana ngarambet? Carana bisa apal tuh? Ngora-ngora. Carana tah ngarambet teh kumaha? Di kumaha gitu tah. Di betotan sangkan sararoe. Tah iya. Oh emang sih da lain tukang sawah sebenarnya mah ngobrol di kieu kudu jeung tukang sawah tapi bae lah sangkan seuri heuh penonton. Tong hilap heula kade di Ada amun buntil tah, buntil naon? Kela buntil ulah. Wacing mending bahaya tuh ulah. Buntil mah sampe dengan anu gulung-gulung gitu. Daun sampe. Lu itil. Nah, kumaha carana tandur? Si Tata mundur. Oh, ditata bari mundurnya gitu bener. Tandur. Geus puguh nya bedana tandur jeung ngaramet mah da tandur pasti tata bari mundur meureun ha. Dah are ngaramet mah di sebet meureun nya Di saraweh-soeh. Saraweh-soeh. Jiga sinur itu tuh. Di wajet gitu tah gitu. Saraweh-soeh. Gitu. Terus nya si topik mah eta hungkul gitu. Ayeuna kan keur musim hujan da kudu meureun kudu kuat-kuat gitu. Kudu kuat-kuat parat meureun anu ieu nu di sarawahna keur musim hujan, keur musim panenna gitu. Panen teh bapak-bapak nenen. Bapak nenen. Nenen Pak, nenen. Pak nenen Pak oh gitu. Oh baheulana teh meureun kitu nya cing. Pak oh panen. Pak nenen atuh pan ka sawah meureun tah. Panu ke ibu-ibu keur ngagarbugan. Da sok digebugan nya di urang mah digebugan heula nya gitu. Mun nyarieun bae. Baik. Batur ieu. Oh ngopi heula cenah. Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Jadi ayeuna teh musim kegiatan naon ayeuna teh? Tanggalan bulu we. Bulu naon sih teh? Bulu naon? Sagala bulu. Tuh, bulu irung gitu. Nah. Oh si Dodi teh? Iya. Bulu anjot cabutan. Aduh. Ai kena deh. Ya Allah, ya Rabbi. Buntil di Set. jika ngarambet ngadamel buntil teh. Oh, itu aja. Kabaluin deh ya, karena bulu gede ya. Tah, senadaum kena tuh. Nadaum kena. Nyanyikan lah. Bung Absin adurutan. Aduh. Ya tukang cilok mau sih, we. Jadi sakit wae meureunnya sahabat Mamang jadi sakitu ayana
Sakitu bustosna. Jadi panen teh Bapak nenek. cek pelesetan sama Oci mah panen teh bapak nenen terus kemudian tandur teh ditata bari mundur ngerambet diirat ngaberebet gitu aja. Orang-orang geus dibarebet. Sep sebenarnya Sep 2 cuma nama Oci. Oke lah. Mohon mangga, siap. Salah. YouTuber. Sabrek. YouTuber. Itu. Aduh, ini enggak redam Halo, gua gandeng. Air wasna sakit wae gitu sahabat Mamang anu aya di arah nama enggak arah merenya pituah Mang Ocip ngobrol gitu. Ari teu aya arahna nama piceun aja Mang Ocip lah gitu. Gayem kabeh. Gayam kabeh bukan mah. Sakitu podcast dinten ayeuna ngobrolkeun naon deui sok komen sahabat ami aya bahan abi terus tong hilap please sabrek jeung lalajo lah pokoknya mah di share Tonton. kedah tuh pokoknya mah Mang Ocim jeung Mang Godel pecah gitu nya insyaallah lah pokoknya mah dar gitu. Nuntos-tos gegengan. Tegaduh murang kali gaduh ngan. Hubunganna teh Nuntos-nuntos ge tegaduh bapak gaduh murang kali nih. Zaman kiwari mah. oh taruh cingan atuh heula sakelam hewan naon anu pang haram-haramna Rampang. Udah laleur. Nah. Hampang. Tebak lah pokoknya mah di komen jawabannya ya. Yuk sahabat Mamang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.